nama aja tadi. Ya Allah ya Robi, kumaha itu kan? Itu kadaharan lu, Pak. Kadaharan lu. Dari keraton kumaha disadiakeun ku Pak Ustaz ku. Keur kadaharan sarapan. Mananya coba nih kesaan. Kesaan. Ini borong-borong mana? Harus ini Gusti aku. Boleh dong, ikut coba ayah, kopi ayah itu kan. Ikut banget bisa. Jika nu kalaparan sini nih baru. Nih aduh. Isin ku Pak Ustaz dan ku ngomong. Ini rakus. Hah? Kita mau jadi orang banyak. Kita jadi heran, masalah lebih jadi banyak. Ngasih kayak favorit menjelang puji. Oh, susun tuh. Eta sini nih ya. Disebut kamu seberapa bawa. Eta menurutnya mah. Lain sama aneh sebab itu mah. Aneh itu mah. Orang mau lebih aneh. Anehna dikotok kan dikotok ya. Orang mana aja dikotok itu rubah-rubah kok. Terus pakai air sulap. Pas dibuka, jadi hayam. Wow, aku dikotok jadi hayam. Mana bergelon kali nah ini kedua ini sini nih mah kurang kumaha emang Pak Ustaz disadiakeun di luhur nih aduh arek saren ya mau atuh kauna udah kayak jalan-jalan lauk aku mau dari hadiah oh ada deh yang ada hadiah ke Keluar kasep.
Naon ieu teh Kosipa? Abang. Sini. Rapli. Kalau biasa menggambar suka pakai apa? Pensil warna. Atau kayu. Sekarang nggak usah pakai pensil warna. Cukup digoyang begini aja. Bursa jahe. Aku bursa pakai jahe. Buka. Kayak kamaran. Coba. Oh. Mulang pajar teh muli ka asalna. Tadi na oge bersih. Aya kebiasaan ka sini. Karena Berdiri. Duduk. Sok jempean di jalan. Ngabuburit sama kita. Aja. Ayo naik hadiah. Halo hadiah. Aku udah lapor, aku udah keras. Ngabuburit sama kita. Aja. Udah naik hadiah. Wah, naik hadiah. Coba. Karungnya pira ku batur meunang hadiah nu hiji deui henteu. Siloka wae dah. Budak leutik deui. bener. Eta gitu. Nini, eta teh cenah kertas. Pongsok aku bodoh atuh. Sebab ayo naman saeutik loba kemalsuan uang. Naon make sebut pemalsuan naon ieu teh maksudna? Isi duit palsu maksudna mamatak dipariksa. Ari cirina kumaha eta? Ieu langsung di Jakarta ieu dok ieu insinyur ieu. Oh, insinyur bagian penelitian uang palsu. Iya jang uang palsu jang. Palsu kumaha? Tingali atuh. Beda di dapanon sarua teh jeung sarua teh jeung aing teh sarua. Ah.
Tidak ujang sabara hanya atos. Nah, lancar-lancar. Iya teh 20.000 jang, 20.000. Iya sabara ya? Ya. Dibanding gede iya sabara? Ya. Jumlahnya jadi 20.000. Iya. Bae jajankeun. Nuhun kasih geulis. Nuhun. Ayo tuh bang jajan kayaknya simpen di roket insyaallah. Kata dia malunya. Ya simpen mah gitu. Ya, buku buat aku. Sini nih mah pintar geningannya mah sulapna teh. Sudah. Ya, Bang. Eta ya, urang nyaho. Kumusar sahabu. Bang jadi kumusar. Hah? Abang lain. Lain sahabu. Abang lain. Urang nanyakeun saha jadi guruna. Urang nanyakeun guruna saha. Oh, saha. Euy. Urang sulap ieu. Kelas. Nah, we aki-aki eta dipilueun pisan ya. Kita mau ngobrol apa? Sini nih mah sagala rek ngadurukan di dieu. Ngasuh mah teh. Tapi kalau yang ini untuk anak-anak jangan ditiru ya. Nah, baru dapat yang ditirunya iya mah kadang ku profesional. Sekali lagi buat anak-anak jangan ditiru karena ini sangat berbahaya. Kecuali oleh orang-orang yang sudah profesional. Ya anak-anak sekali lagi jangan ditiru karena ini adalah Tiga enak untuk perempuan.